nak kurang semangat tos taruang teu aja melak jati di sisi leuweung di banjurana make cai bisi tadi keur malaweung yu urang tabeuh sakali deui. Oke coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sanna liibadihi nikah li'annahu minas syari'atil qadimah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus safa'ah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qad qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من سعادة المرء أن تكون زوجته صالحة وأولاده أبرارا وخلطاؤه صالحين وأن يكون رزقه في بلده. وقال العلماء وينبغي له أن ينوي في تزوجه إتباع السنة وتقصير أمة النبي صلى الله عليه وسلم والقيام بحسن الرعاية على الزوجة وحفظ الدين ورجع ولد صالح يدعو له. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Pangatur waktu panaca acara nusai bahasa tur pernesa sadatil ulama minal muallimin, para kiai wal asatidil kiram, bapak kumi wasajungjang karawatna nukusim kuring dipihormat, bapak-bapak nugaraya tur tatarakwa. Alhamdulillah wong yan ayeuna sadayana bapak-bapak ngangge karopiah. Mudah-mudahan nu di karopiah hirupna ti wongi ayeuna sing mendakan kabungah. Amin. Ibu-ibu nasi kamarana di mana? Oh, bayingan si nyomud eta. Ibu-ibu nu arayu tur tatawaddu, alhamdulillah wong yan ayeuna ngarangge tiung. Mudah-mudahan nu ditariung hirupna teu manggihan kabingung. Amin. Sanajan dicandung. Nah, arek salangap terjadi. Remajawan remajawati ayah, ABG-wan ABG-wati
Jomlowan jomlowati utacan kasebut naon akiwaniniwati aya wabil khusus sepuh simkuring pun paman Kiai Haji Idi Sutardi miwah bihajah wiwin amin. Mudah-mudahan kahajina aya umur panjang amin. Wabil khusus pun adik ya Neng Nur Azizah leres oh tengah ge Nur Neng Azizah aya lagu nah Nur Azizah sareng Aa Sandi mudah-mudahan panganten no nembe tadi diakatigahkeun tadi enjing urang doakeun mudah-mudahan jantan panganten anu samara sakinah mawaddah warahmah kupun lanceuk didoakeun Asandi miwah Neng Izah didoakeun mudah-mudahan panganten malam ayeuna sing janten malam panganten anu super terang begitu asup langsung namper amin gitu cari cing baik wabil khusus deh pun lancek ya paku ya lancek kandung Pak Ustad Dede akhinal kiram Kiai Haji Uzang Saifullah Al-Maslul rombongan abdi Sabondoroyo Pandawa 5 Mang nyandak Rai Simkuring itu pun Ustad Eman Ustad Diding Ustad Agus mudah-mudahan sadaya nu hadir dina wengian ayeuna nuju ngiring idkhal sur kafun faman langkah kasayanan dicatat selaku amal soleh nu berlipat ganda amin. Langkung dipayun mangga urang suang manjatkeun puji cinarang syukur ka zat Allah Rabbul Izzati sholawat miwasalam pamugi salamina dicurah limpahkeun ka junjunan alam idola umat Islam Nabi jeung Rasul akhir zaman pemimpin umat yang anti maksiat pemimpin tertinggi yang anti korupsi habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sepuh para wargi sadayana sateacan simkuring ngabahas madah atau napi materi di naungian ayeuna bade nyanggakeun salam silaturahmi ka khususna keluarga besar pun faman sarang warga sarang kole desa pamulihan panginten nembe ningali wajah simkuring leres tadi simkuring disebatkeun namina Dede ngan sanes Abdul nami simkuring teh Dede Wahid Hasim geus gede-gede ge Dede sampai aki-aki ge disebut aki Dede jadi adede mah ngora baik. Alhamdulillah sanaos simkuring enggal munggaran ka dusun Sarangkole desa Pamulihan tapi teu siga batur paku sanaos saur pribahasa Ustad Agus pun rai aya saos di Cikartapang dicandakna ka Sukabumi sanaos jarang tepang nyanggakeun salam silaturahmi bade ditampi angkatna ka Sukabumi disarangan bibi jeung uah manfaat silaturahmi seurizki jeung panjang yuswa amin ya Allah ya Rabbal ibu turta bapak sadaya ngabahas tadi perkataan moderator leres simkuring teh neraskeun nyucruk jalur tapak kapungkur sepuh tahun 1877 sampai 1880 genep saksi hirupna aya pun faman pun sepuh teh insyaallah nu dakwah tiada henti dan tiada lelah ke daerah selatan sabab kapungkur mah PNS nu ditegaskeun sebagai penerangan agama Islam teh langki kalarsan pun sepuh nyepeng eks wadanan kadu gede manawi nu sarepuh mah panginten uninga makana abdi kagagas nangis dina lebeting ati ayeuna kasamper di kupala putrana mudah-mudahan amal pun sepuh
ka urang sarakole pamulihan khususna warga Subang dicatat ku Allah selaku amal nu berlipat ganda anu ngalir ka anjeunna amin ya Allah ya rabbal alamin. Sateasana urang kiriman hadiah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah ila rabbikal faqir amin zaman batu zaman min khayati suaya wa ghfir dunubahu wa sabbit wa aqbal amalahu wa aqlim wa wasim madkhalahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selaku putrana nuhunkeun hapunten nalika sepuh nuju ngumbara di daerah Subang wilayah tuangan leuteun anu katuang nuhunkeun dihalalkeun halal wilayah perkatosan anu ngagetrik ati ngabentar manah nuhunkeun dihapunten dina sadaya kahlepatanana dihapunten. Ibu bapak sadaya ngaos sim kuring sengaja duet rai raka ieu tahadus bin nikmah nalika pun faman sasarangan sim kuring ka tanah suci tahun 2013 si Teh Azizah teh nuju mayunan sidang mun teu lepat mah nyaneng alhamdulillah didoakeun uraka alhamdulillah lulus sareng didoakeun mudah-mudahan kenging jodoh anu cepet nu pasti. Alhamdulillah kasaksenan Teh Azizah ayeuna parantos berdua halal nih parantos halal ulah pajawa atuh adegeut ieu tiris tarang koleh teh asandi geus halal kadegeut kalapet. Alhamdulillah azam saur pun paman engke mun si teteh nikah ade teh jeung aujang ka sarang koleh insyaallah ayeuna teu nekanan aya dina takdir Allah bi qudratillah wa bi aunillah sim kuring nyaksena adi sim kuring nuju berbahagia disebut nage hari panganten mah saur ulama awwaluha malihatun panganten mah anu dibayangkeun teh amis jeung raos bae. Tadi ku murid-murid pun paman pan aya laguna aduh senangnya penganten baru teroreng gitu nya ya Allah gitu. Saur mubaleg mah jalan-jalan ke pasar baru jangan lupa beli pisitan paling enak penganten baru masuk kamar ubit-ubitan. Engke teh praktekeun asandi jeung payunan bapak jeung mama ambil kabitaun. Pak araya ya ibu-ibu da ibu-ibu nanti di luhur hanjakalna teh terus ngawasna hoyong nu panjang hoyong nu pondok bu singkat padat melekat kaimah mawa berkat nanti abdi membatasi diri baik boneka cantik dari India waktu sedikit dibagi dua oke? Ibu turta bapak sadaya tahadus bin nikmah nu kadua sanaos aya di sisi lembur anu nyingkur paku tadi luar biasa bingah bangga ngaraos jantan urang pamulihan mudah-mudahan kuwasilah anak-anak terbaik pamulihan kemarin menjadi juara MTQ dan bahkan ada yang akan dibawa ke tingkat provinsi. Mudah-mudahan warga pamulihan di bawah kepemimpinan Bapakku mudah-mudahan dijantankeun masyarakat nanu cinta kana ngaji amin. Sabab emut Pak dina diri urang teh ayat 3 bagian saur hadis Nabi lil insani aslasun dina diri urang teh ayat 3 bagian nu kahiji sulusun liruhi fa ammar ruhu fayarji'u ilallah dina diri urang teh nu kahiji aya ruh anapun ruh anu sae rek dicanda ka Allah
Sabab dina diri urang teh saur Imam Al-Ghazali aya nu namina Raisuddin jeung Raisun Nafsi. Pamimpin agama dikendalikeun ku iman. Sementara Raisun Nafsi pamimpin hawa nafsu dikendalikeun ku setan. Kabuktos ayeuna Paku warga Paku sanajan ti enjing diguyur hujan. Aya pangaosan di pamang Kiai Haji Idi sarumping sadaya. Padahal jeung nafsu wengi-wengi kieu bari jeung tiris jeung becek raos nama ul raos nama Bob. Ieu godaan luar biasa. Kudu namah ningali sinetron anak jalanan si boy. Terang si boy. Geus teu kudu nonton TV da si boyna keur ngaji. Alhamdulillah bibi Paku kasaksinan ku abdi tiasa membendung hawa nafsu, tiasa mengendalikan diri lewat ku iman. Mudah-mudahan sadaya langkah ibu bapak sadaya kaya tempat sing jantan amal nu berlipat ganda jadi saksi di yaumil kiamah. Amin. Sing emut hirup di alam dunia ngan saan culele, parifawas hidup di alam dunia ngan saukur wawayangan. Emut kapungkur nuju alit sing kuring dina pramuka aya lagu Cingcang Keling. Apal teu Cingcang Keling, Bu? Bu? Lagu Cingcang Keling apal Bapak? Cing kumaha? Cingcang keling manuk cingkleung los. Terus naon artina eta? Teu nyaho. Cingcang keling teh ibu ngandung falsafah agama. Jalma warawiri kaditu ka dieu. Paku sibuk ku jabatanna, mubalik sibuk nguriling dakwahna. Patani sibuk ngagarap sawahna, guru sibuk ku ngajarna. Tapi sing emut hiji waktos bakal cindeten. Cindeten teh naon? Cid sah nu boga nu cindeten. Alah kita wewe. Cindeten cicingan cicing salawas. Lawas alias mah los kakolong dikira teh naon panganteneng. Los kakolong teh ka Paku Bapak Satar. Bapak Satar buleuneng teh teu mawa naon. Awal ti Gusti Allah telanjang ka ditu ge telanjang. Makana aya anu kadua sulusun li amalihi dina diri urang teh saperti lu bagian aya amal dina diri urang. Fa amma amaluhu bayarzi'u li nafsihi, anapun amal urang teh bakal uwih ka diri urang masing-masing. Makana alhamdulillah iktikaf di pangaosan sajam sami sareng 100 rakaat pahalana. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi pengajian namun 2 jam sabaraha? 3 jam bubar pangaosan teh mang. 1 jam bae. Mana syukuran ka Gusti Nu Maha Suci neng. Alhamdulillah ku Allah ditakdirkeun neng rumah tangga, mudah-mudahan rumah tanggana saroleh solehah sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Syukuran pun faman. Syukuran teh aya 3 nalika anak lahir ke alam dunia, nu didago-dago ku tuang rama, gubrag ke alam dunia nangis ibuna, ramana oge nangis. Kadua syukuran ka Gusti Allah teh nalika neng Azizah tamat S1 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Nangis sepuh teh neng. Luat leet kesang badag kesang lembut ngorbankeun harta jeung tanaga kangge ngabiaya putra. Putra tos lulus di wisuda narangis sadaya. Nanging teu acan sampurna sepuh bahagia. Lamun teu acan neng gaduh pasangan rumah tangga. Tah ayeuna rama neng ibu neng bahagia.
mudah-mudahan tahu syukur ka Gusti Allah tuang rama ngadahupkeun neng tahaddus binikmah walimatul arus ayeuna ngayakeun pangaosan sadaya amal bakti sepuh neng pengorbanan harta jeung tanaga dina hajatan sing digentos ku Allah nu langkung seueur amin ya Allah ya rabbal yeuh urang sholawatan heula salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah gera syukur ulah kubur matak hancur jalmi syukur dikuburna hurung mancur dikuburna hurung mancur ayo salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Lanjut langsung karena materi salah sawios undang-undang Allah teh nyaeta nikah. Allah nyiptakeun manusia teh pasang-pasangan dina surah Ar-Rum ayat 20 hiji a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Jadi kangge nyalurkeun nafsu libido seksual makhluk Allah umat Kanjeng Nabi Muhammad ngalangkungan pernikahan. Aya siang, aya bodas, aya jangkung, aya ulah sampai keliru umat Islam. Ayeuna di Indonesia geus datang intervensi asing dengan propaganda nu disebut LGBT. Uningat teu? LGBT, lesbian, gay, bisek, transgender. Itulah sebuah kerangka pemikiran yang menyimpang ngurek diadopsi ku komunitas leutik sabagian nu aya di Indonesia. Eueuh ti dituna sabab Allah nyiptakeun makhluk di alam dunia teh geus nyetel matching cocok. Allah nyiptakeun Adam jeung Hawa, Allah teh teu nyiptakeun Adam jeung si Adun. Benar teu? Taidola umat Islam teh kamana saur tadi ti asmana Sohibul Bait Pak Kiai teu aya sanes idola umat Islam iwal qudwah hasanah uswatun hasanah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada paku bising orang pamulihan masuk ngidolakeun artis geuning lahiriah artis teh siga nu heueuh kalakuan nama kawas siga kamari pan si SC nyawa si SC Saipul eta padahal mah Dewi Persik teh kabogoh ade tadi nama direbut ku Saipul Jamil teu beuki awewe camat teh mah ya Allah padahal eta goyangan goyang naon Pak Bu goyang gergaji tak goyang itik nih tapi geuning si Saipul Jamil geus cerai tidinya kawin deui kaligane ujug heboh ya Allah sampai geus 4 pasena ge nambah mah. Padahal umat Islam model kitu umat manusia kejadian di zaman Nabi Lut alaihi salam dilaknat ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ini satu gejala musibah
yang akan nanti dirasakan kalau umat Islam di Indonesia terpage pancet dina iman jeung katauhidan. Mudah-mudahan di pamulihan mata aya paku, amin ya Allah ya rabbal alamin. Azwaja, pernikahan anu hoyong janten rumah tangga sakinah mawaddah warahmah sanes iwa rumah tangga na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa rumah tangga Rasul? Walaupun ukurannya rumahnya kecil, ketika saya dan paman Haji Idi ke sana, ukuran rumahnya hanya 4x4. Kasurnya pun juga tidak punya kasur, ranjangnya pun tidak beralaskan pelepah kurma. Nalika Rasul gugah tina bobo ngajaret tina pipina bekas pelepah kurma. Tapi mengapa beliau bisa mengatakan baiti jannati, rumah tanggaku laksana surgaku. Neng, tujuan nikah tadi saur ulama sing alus niatna, ahlis niataka fa innasta'inallaha bihusnin niyatik. Asandi geuning ti andamu iti ciwar sugan eueuh di awewe sampai menangkan orang sarang oleh segitu deh neng azizah nah eueuh lalaki nu kapilih di sarang oleh. Tapi tos izin Allah sanaos asam di gunung, garam di lautan, ketika jodoh ditakdirkan orang andamui bisa menangkan gadis pilihan terbaik nasa alam dunia neng azizah orang salang kolek. Berarti semuanya atas kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Neng azizah S1, Asandi juga S1, alhamdulillah. Komoduana lagi di Universitas Islam. Secara teori mah aranjeunana teh pinuh, nanging pelaksanaan rumah tangga nudu diajar. Makanya adede hiji ngadugikeun ka aneng sing ikhlas niatna rumah tangga lillahi ta'ala. Tujuan rumah tangga teh itba'us sunnah, tujuanna kangge ngikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mun ditaros ibadah anu pangeunah-ngeunahna teh aya sanes iwal nikah. Tos diasaan teh acan. Asandi teh acan. Ya Allah. Dina Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 2 hiji Allah ngunggal wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Pernikahan teh hiji perjanjian yang kokoh, yang sakral, yang tidak boleh dimainkan. Sebab diperkuat oleh hadis Nabi, innallaha la yuhibbud dawaqina wad dawaqat. Allah bersenang kajalma nu mempermainkan nu ngasaan bae nu namina nikah. Asandenya sing bener-bener lillahi ta'ala didiatkeun dasar ibadah karena Allah. Kunaon rumah tangga Rasul langgeng maslahat dunia sampai akhirat. Orang sarang oleh mun milih istri, memilih pamaget ulangan saukur nempol lahiriah materi wungkul. Kadang datang kasenengan jeung katenangan lain diukur tina materi, tapi diukur tina hati nu bersih. Sanaos orang Subang ulah sampai kagoda ku harta nu ngan sifatna fata mordana, mataul gurur, dunia hanya tipuan belaka. Ulah hayang calon mantu teh ti kota, sabab nu ti kota mah cenah loba harta, datang nage apel nama waapan si horeng tenangnya hari pak teh kece kacian deh lu.
Jadi ukuran senang bukan karena sawahnya luas membentang, rumah dan pabriknya tinggi menjulang atuh. Ang jadi eng sinaha. Ulangi. Jadi ukuran materi teh paku kesenangan teh bukan diukur dari sawahnya luas rumah dan pabriknya tinggi uangnya pun numpuk di kaditu kadieun make pesawat bahkan unggal isuk berang peuting emamna oge ejeungreun sakali-kali nyokot empet di pale tapi geuning hirupna henteu tenang jeung senang paku sabab lalakina teh mata keran melarikan istri akhirnya diebungin najis ralalan kitu mah. Ukuran materi tidak jauh berarti. Kebahagiaan yang hakiki hanya ada dalam hati yang bersih, qalbun salim. Ya. Aku sanaos artos salomari mobilna Camry zaman kiwari HP-na oge black digigireuna aya bida tapi eta sadaya moal matak walag tapi sanajan adede tukang ngangon merik raksukana oge nu taun kama mau mobilan age make mobil jurusan Bandung nyaeta bus dam tapi kumargi boga hate anu nyari caang nasiga caang cahaya mata pasti bisa seri jadi anu ngeunah mah boga harta nu loba imana anu hebat sabab cenah ukuran kasuksesan jalma teh tuwassi'u biha alainal arzaq wa tuwassi'u biha alainal akhlaq. Ukuran bahagia di dunia mah cenah lamun boga duit ngabadeg, lamun boga lampu lampah anu anu dua eta teh dipadankeun teh rada hese. Jadi tempo artis duit ngabadeg tapi rumah tanggana betul apa tidak? Cenah geuning eta nikahna ge dipayungeun Ka'bah baheula teh si Tamara Blegen Seki jeung saha tah? Tapi geuning ngendek 4 bulan ngendek geus boga anak broken. Ya Allah. Siapa lagi tuh? Makanya ibu-ibu mah pasti apal. Mudah-mudahan ibu-ibu di pamulihan ulah jadi korban infotainment. Amin. Upana ayeuna teh gangguanna teh mang luar biasa. Dina televisi teh aya hotshot, aya ghost pot, aya set, aya sil ngan eueuh kampak beta. Aya insert, aya silet, aya ghost pot, aya ghost, aya kabar sampai nyahoan ibu-ibu baheula Mayang Sari jeung Bambang. Waduh semakin gawat cenah Dewi Persik teu acan waduh nyaraho ta ibu-ibu mah ulah sampai jadi korban infotainment. Islam mengharamkan aib jalma dibolekerkeun teu kenging sakedahna aib hiji keluarga, aib seseorang tidak boleh dibukakan kepada orang lain. Oke? Nah, neng hayang bahagia teh tadi cek hadis Nabi antakuna zaujatuhu sholihatan. Ukuran kebahagiaan seorang muslim manakala pasangan hidupnya soleh dan soleha. Soleh dan soleha itu suami dan istri yang taat kepada Allah, taat kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana menciptakan pasangan suami istri yang soleh soleha? Tadi awali dengan niat yang saleh. Yang kedua, ciptakan iqamatu baitil muslim, ciptakan rumah tangga yang islami. Walaupun tadi awalnya pernikahan teh cenah amis alus. Ngabayangna ulah alus bae ningali gunung Ciremai paku ti dieu siga nu endah.
tapi palebah geus ka Gunung Ciremay seueur jurang seueur binatang uas. Lamun neng geus niatna nu sae bekal ilmu nu sae, ilmu agamana geus hebat, makana lamun rumah tangga hayang aya dina kasayan saur hadis Nabi, man aradallahu bi ahli baitin khairan faqahahum fitin. Lamun hayang rumah tangga urang aya dina kasayan, suami istri kudu mendalami ilmu agama. Tah ciptakan neng ulah jadi rumah tangga neng azizah neng asandi teh rumah tangga jika kuburan hieum aya bahasa sungil Pak sungil eta imah teh cenah teh hegar pisan. Mun rumah tangga muslimah ya Allah zainu majalisakum bisolati wa tilawatil Quran, gerah hiasi imah-imah anjeun teh kuloba sholawat kuloba ibadah jeung maos al Quran. Kacai jina salah kacai pan aya peribahasa kapungkur kacai sina kacarai teh sina ngambil air wudhu kadarat sina sarola. Neng kemarin mah waktu bujangan dan perawan kalau sholatnya dinilai sama Allah 1, tapi salatullah rumah tangga sampai 70 rakaat itu. Rakaatani minal mu'zab minal mutazawwiz khairum min sab'ina minal mu'jab. 2 rakaat jalmi anu tos nikah lebih hebat tibatan 70 rakaat jalmi anu bujangan. Jadi wahai para bujangan, lamun geus mampu anjeun nikah geuat nikah. Ulah sampai di engke bising waktuna kaburu sehat mang ya Allah Gusti. Mudah-mudahan ti pamulihan masarehat sadaya calon pengantenna amin. Amin amin. Ulah sampai ada deh ya Allah mirem tina ib Subang cenah di Subang mah Gusti. Oyong sampai diragian minyak lantung narantera eta beuteung geus eusian melendung eueuh. Aya eueuh nu kitu? Aya. Akhirna teh karek malam panganten daya Allah nyeungeut lilin dina nyiru tacan kawin geus. Aya eueuh Pak. Nya aya bae kucing ge kitu mah. Yang bener baik memang ya Allah Gusti eta Mamang Diman keplok cocok mah aduh Gusti apal Mang Diman ya Pak. Nah, padahal Mang Diman di Karangmangu mah tukang bata. Sampai mana tadi teh Neng? Poho deui geuning ada teh. Ya Allah, pilih teh manantu teh nu sok ibadah. Jalan-jalan ke Cibuntu, jangan lupa beli coklat. Kalau pilih jadi mantu, jangan lupa yang suka sholat. Oke coy? Oh ya Allah, gitu. Cocok teh nyomot? Ibu-ibu. Eta si Andriana itu. Jeung si beb-beb mel-mel seserian bae gini. Kabahagiaan sajati nalika gaduh pasangan soleh sareng solehah nu taat ka Allah asan dikeur di mana bae neng keur sorangan dikantunkeun istri tiasa taat ngajaga kahormatan. Aa teh asandi jadi suami geus dirafalan neng azizah teh janten istri. Kamari mah suami, kamari mah calon, ayeuna mantos suami cek mubalik mah dikira-kira suami teh esna sajaah. Suami teh pemberani, kamari mah tacan jadi lalaki. Asandi teh sabab teh acan
kah ayeuna mah geus jadi lalaki langit lalangan jaga. Jadi lempangna kudu beda. Kamari mah emplat-emplud ayeuna mah kudu gagah tempokeun lalaki langit lalangan jagat siga adede ieu. Adede pan dewa disebut nanti Ustaz dewa. Dewasanya gedenya dawa terus rosa alhamdulillah gitu. Tapi asandi wayah nama lempanganten ulah masang kuku bima. Ayo mah matahan cenah cepaku make ponteng jeung rating deh. Rating teh nabea pontengna ngapleh. Nauzubillah ini. Ya, ulah disebut kuku bima eta mah jeung kuku geus kolot. Ari pak teh mempan kuku bimana da sampuran mah. Tubiah ngomong kuku bima isi papa mah kurang kuat bini mirah. Ini marah akhirnya TL terlalu. Mang Haji mah geus ka diberek ku adek. Ya Allah. Neng. Suami punya tanggung jawab lahir dan batin. Nafkah lahir harus kacumponan, nafkah batin ge kedah kacumponan. U-nya tadi suaminya mah punten sabab dina rumah tangga neng aya dua tipe nu awon. Lamun istri mah ulah sampai jadi tipe sedan Mazda. Terang teh sedan Mazda. Seneng dangdan malas ka dapur. Dangdan we menor siga barongsai. Dapur teu begleg, teu bisaeun masak makana bibi ajaran masak geus bisa nyanggut teh si neng teh. Jauh manari istri mah kudu ngeunah angeun kudu ngeunah angen gitu. Lamun si neng azizahna potongan sedan Mazda mungkin aksandinya jadi potongan jarum super jarang di rumah suka pergi dan suka perempuan ya kajian kayu nama dua kali kan. Potongan istri mah kudu potongan bus damri neng dandan meriah ranjang dah gitu. Aakna jadi akhirnya jisamsu. Jadilah imam sampai surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin ya heueuh. Kamari mah keur bobogohan keneh luak liuk saha eta teh? Yang ajijah teh keur mah ya Allah. Gelis kawanti-wandi entah kawin nabina. Gadona endog sapotong, pipina daun seureu, bitisna jagong jantung cenah. Pipina tadi geus daun seureu, buukna bergelombang cenah ya Allah. Tapi ari teu bisa masak mah jeung naha. Leres teh. Kamari mah potongan teh jinggo asandi jeung neng Ajijah teh jiwanya goncang. Akhirnya jiwanya goncang pependak ka bapana bapak tuh boga kikindeuan orang Subang orang Sarangkole nyuruh dilamar. Geus dilamar mah si asandina ge ngarokona ge lain jinggo deui mah wismila. Wanita itu selalu milik laki. Dan geus wismillah mah kan geus diakadan jadi jisamsu insyaallah amin ya Allah ya Rabbal kan ustaz ada cenah samsuna ieu teh. Nah lanjut ya. Gusti nu kadua suami teh potongan singkatan U-nya menjadi uswatun hasanah jadi pamimpin. Mau dibawa ke surga ke neraka itu tergantung suami. Makanya A memotivasi istrinya supaya pinter neangan ilmu agama. Ya khususnya kewajiban laki-laki bapak-bapak di Sarangkole keur mamasan ren hanteu jadi ustad nyuruh ka pangajian awewena atuh rek kumaha tanggung jawabna ke dunia akhirat dong. Tadi saur paku alhamdulillah tos janten uswatun hasanah perangkat desa mun aya ka pangajian teh hiji warga masyarakat teh kudu kompak paku alhamdulillah kayak ku ada dibejakeun ka Bunda Uce
ku pamulihan mawa genep perangkat desana supaya adedena ditambah khusus pamulihan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insyaallah lamun umarana harebat cinta kana ngaji, insyaallah masyarakat nage cinta kana ngaji. Coba mungkin dibahas nu kadua, cinta kebahagiaan yang sejati teh ke boga anak anu saroleh jeung solehah wa waladuhu abro. Nyeker ngabahas heula. Punya jadi uswatun hasanah, pemimpin rumah tangga yang membawa ke jalan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Elingkeun lamun istri wayah waktuna salat teh geura ajak salat. Sampai Ustaz Dede mireng paku aya keneh lalaki suami nu pernah nyuruh awewena ngalaksanakeun salat cenah heman ku kagelisana. Padahal nu kitu dipintonkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sareng malaikat Jibril nalika nuju Isra sareng Mi'raj. Hiji pameget pada melana manggul suluh anu loba ngabolek lak tak-takna digubrageun di ngacuau kitu jeung kitu deui. Rasul naros ka malaikat eta potongan salaki nu kumaha salaki nu keur di alam dunyana teu pernah nyuruh awewena nauzubillah min. Lamun geus rek kitu erek nyuruh sarolat insyaallah pada teu di alam dunia tadi kan saancul lelenya mang ya Allah makana kudu aribadah. Eling-eling dulur kabeh ibadah ulah campole bisina kaburu. Ayo salawat salatullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin nabiillah. Teruskan sampai mana tadi salatullah nanti nggak sampai kadinya gini. Terus nanti naon deh bau papa naon deh nyawa dipundut ku Gusti nyawa datangna pasti sabab dipundut ku Gusti najan raja nyakrawati teu bisa nyingkiran fati. Salatullah ala taha rasulillah salatullah ala yasin nabiillah. Jadi uswatun hasanah suami istri kedah wa ta'awanu alal birri wa taqwa ya da kapungkur mah sim kuring bisa kieu teh ti sepuh tapi malam pertama teh ulah gabrug bae siga hayang neng jeung asandi sarolat heula 2 rakaat samemeh dibuka etana teh adede kapungkur jeung aujang maca heula la ilaha illallah muhammadur rasulullah sampai 100 wangsulan karek tiup kana embun kieu teh di dieu datang karena dada ada teh maca tasbih jeung aujang subhanallah walhamdulillah sampai 100 cek asandi teh alhamdulillah ya Allah dipasihan cocoan. Ingat teh paku kitu tah teh baheula hilap deui sampai ke handap adede macakeun surat Ar-Rahman jeung adiding 3 wangsulan ya Allah. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Hai pah teh geus 3 wangsulan awewena molor sabab lila-lila teh
Bisa tamak makarap baik. No penting mah yang bercumbu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifiat tegas diatur ayat teori. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minimal eta. Dibaca doa bersetubuh Allahumma jannibnas syaiton wa jannibis syaitona ma raja. Apal teu asandi? Apa? Padu bismillah bae. Oke geus kitu mah alhamdulillah nage poho. Molor we sampai subuh ya. Tah S U A-nya adalah amanah. Suami adalah amanah, sineng adalah amanah hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menyia-nyiakan amanah. Sabab orang yang menyia-nyiakan amanah, kata hadis Nabi, la dina liman la amanatalah. Jadi anggap jalma nu beragama teu bisa nyepeng amanah. Kewajiban makkah lahiriah batiniah sandang jeung pangana geus kacumpona ulah sampai dilalaworakeun sabab ku ibu ramana teh azizah teh diogo pisan. Ulah kena asan digeus beruang sampai ulah menduakan nauzubillahi min. Ibu-ibu lamun diduakeun nyeri tah henteu. Ibu sakit tidak? Di mana sakitnya? Aing mah dihandap. Ulah kena lalaki geus boga pangkat paku geus lain bengkok deuna mah gaji silta. Amari mah keur bengkok keneh ka awewena teh merdih keneh ayeuna mah geus boga silta pura-purana mah kandi padahal mah ngelayar ka ditu ka dieu. Bisi aya lalaki nu kitu. Ulah ngan saukur memberekeun awewe teh cukup aing mah geus mere sandang. Ka pangajian akur boga HP-na akur jeung batu geus dipangmeulikeun tuh mu kena nage gelombang cinta. Tiung nage mano HP-na oge to merek no laptopna Toshiba mobilna Toyota duitna lo sawahna leuk tapi dahar henteu mira sareh henteu tip sabab pakuna kabogeda budak SM. Amanah paku istri orang teh kudu dibubungah lahiriah jeung batiniah ulah keur manisna bae atunya mah ya Allah. Kata mamah dedeh mah waktu kita belum punya apa-apa minum segelas makan pun sepiring tidur pun setikar lalaki geus boga pangkat jeung jabatan disia-siakan sakit apa tidak buat awewe mah lain musibah hasanah eta teh musibah nauzubillah. Oke. Suami M-nya adalah mahabbah, punya rasa cinta yang lebih mendalam lagi. Karena Allah takdirkan asandi deng azizah ngalayut siga wajid subang nyamang kudu nama siga kitu leget. Ya Allah, adede kudu dioleh-olehan wajid subang nyamang supaya adede jeung istri tambah lain ayat ning azizah. Ya Allah, pertahankan mahabbah, romantisme bukan hanya dalam pacaran saja. Diurang sok salah kaprah romantis teh nalika teu acan nikah kudu mah romantis teh santos nikah. Neng kemarin pacaran gimana? Sekarang harus ikut ke suami minta kasih anak. Pengen honeymoon di mana? Di Cidomba gitu. Eka mana honeymoon ah? Geus ka HI bae Hotel Islam. Nyamang alhamdulillah. Jangan neko Kanjeng Nabi ge romantis. Makanya lamun boga rezeki Kanjeng Nabi sok ngajak tiap minggu ke pasar Ukaz. Mun aya nama paku aya naon sok ngulilingkeun di desa teh ngaranna Porselnya.
atau orang Subang peperiheun jauh ka Surya Kuningan jeung ka mana tuh ka Gerage di Cirebon. Namun aya di pamulihan Korsel teh kana rempo istri-istri urang teh. Ulah perlu nempuan abaya tuh aya martabak pan meulikeun. Pan baheula mah aya musim naon mang layar tancap. Aya mispul gerimis. Aya misbar gerimis. Bubar. Atuh ayeuna mah tah kitu. Ari nitah ka awewe dangdan ka alus, cek awewe teh ari duit nandi. Gitu. Harus seimbang. Nah. Mahabbah ciptakan, I-nya istiqomah. Konsisten, neng hanya satu yang aat cintai, tiada lagi yang lain, neng seorang. Gitu. Oke. Suami itu singkatan kata mubal bulai. Nah, yang ketiga tujuan nikah teh wal qiyama bi husnir riayati 'ala zaujah, bisa ngalaksanakeun memelihara rumah tangga. Suami tahu hak dan kewajiban, istri pun tahu hak dan kewajiban. Kewajiban laki mah gampang, pakaian bere anu weut teh, dahareun bere tuangan sampai seup, imahan anu weut teh, asani manu terakhir pangeunah-ngeunahna sarean neng ajijah teh nepi ka bahasa hadis Nabi namain naon antap imaha idat to'imta watak suaha idak tasaita, pasihan aa kewajiban aa mah mere sandang ejeng tangan lahiriah jeung batin iya ngan eta Imam Bukhari jeung Muslim nerangkeun bisa kana sagala tafsiranna mun asandi ngangge raksukan bermerek naon wocowut sineng ajijah ge merekna lamun neng aasan di ngangge sendalna nekermen neng ajijah ge oh ari paku nekermen ari rupiahna nya kermen rek kumaha tuh kudu matching asan di walaupun jauh di pandangan neng ajijah nyarios di padamelan teh upami aya nu lembur di dieu suaminya mah izin papa makannya duluan mamah duluan kenapa sih pak papa mah ada di kantor gitu makan bersama izin dulu ya mah awewe nungguan sampai sore lalakina ka imah pura-pura aduh nyeri beteng padahal mah geus nah gitu kudu saimbang mun sarung nawadimor neng ajijah ge kudu gitu. Ulah wadiman jeung wadimi wadimor pamerek wadimor gitu. Kewajiban pamegat antak suaha idak tasaita pageuhan pasihan imah hartosna pamegat teh hunna libasul lakum wa antum libasul lahu. Ilustrasi Allah luar biasa dalam Al-Qur'an. Suami istri ibarat pakaian yang fungsinya banyak, ada fungsi syihhi, ada fungsi syar'i, fungsi kesehatan. Kunaon manusia di zaman purbakala teu marake baju tapi baheula mah sarehat teu make baju teh nyaman. Ayeuna kudu marake baju sabab umat Islaman diacuk teh kangge nutupan aurat eta teh. Tapi secara kesehatan tiasa terlindung dari sengatan matahari, bisa terlindung dari angin dan hujan. Ada fungsi syar'i, istri mah aurat, muslimah aurat kecuali telapak tangan dan muka. Kade ya korban mode orang pamulihan, orang sarang kolek. Ulah sampai cek mubalik Tangerang mah jilbabna dibengket, bajuna koslep, calana meret, hayong katingali. Ih darah rusun pak. Mam, jilbabnya jilbab yang syar'i itu kayak aneh.
aya jilbabna dibeungkeut patkean nasi galeupet ngabagudeg teu meunang. Saur Allah wala tabarruzal jahiliyah, ulah berpakaian anu siga pakaianna orang jahili ya. Sunahna istri mah ngangge anggean anu longgar, ulah anu tipis, ulah katingali pandang. Insyaallah dina dahareun mah anu dibungkus ge mahal, nu teu dibungkus mamur. Betul tidak? Nah, Aziz bertahan nih. Kalau mengaku istri suami dan mengaku umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus menjalankan syariat agama Islam. Pakaiannya tutup dong. Nama tibalik. Pakaian budak leutik umur 5 tahun dipakai kudu 18 tahun. Tempat tuh artis idola si ibu kaparana lawana kamarana nah lawana deui dipariceunan. Akhirnya timbullah dajjal zaman sekarang, dada jeung bujal geus kalaluan. Nauzubillahi min dzalik. Ada nih wal qiyamah bi husnir riayati 'ala zaujah, pelihara dan jaga hak kewajiban suami dan istri. Kalau sudah begitu, yang keempat tujuan nikah teh wahibduddin, ngajaga agama. Asandi keur bujangan ningali teh azizah mah haram, ayeuna geus nikah ngazaid tinu haram kanu halal. Makana ieu ibadah nu tadi pang enak-enakna teh sanes iwal nikah yang halal. Kalau sudah menjaga agama, hikmah dari nikah kata Imam Al-Baizuri dina kitab Baizurina nyaeta nikmatut taladdud, nyaeta bakal murah kaenakan neng insyaallah neng. Tanu neng diimpen-impenkeun ayeuna mah kajantenan insyaallah. Namun geus kajantenan ku Allah dicumponan insyaallah dinoakeun ku adede tadi sing janten bibit tadi anu super temang begitu asup langsung nampar. Mudah-mudahan terakhir teh tujuan nikah teh waroza'a waladin shalihin yad'ulah wa taksir ummatin nabi sallallahu alaihi wasallam, bakal janten turunan anu soleh jeung soleh. Didoakeun ya ku adede sadaya nu hadir, didoakeun ka Gusti Nu Maha Suci mudah-mudahan neng jeung Asandi rumah tanggana diberkahi ku Gusti Allah, bisa menelurkan turunan-turunan yang saleh dan salehah. Nah, sabab dikuatkeun deui Asandi teu pilih, teu salah pilih. Makana pamegat milih awewe teh ulah padu geulis wungkul. Geulis mah bakal lapurnya mang. Si bibi nyai ge baheula mah geulis kawanti-wanti endah ka bina ditutup di hareup ti tukang ti gigir. Nama geus anakan masih kak gitu kan sepugu rasa. Ya Allah geus kapungkur mah potongan manohara ayeuna mah siga maori. Ya Allah. Ya makana jeung Imam Baizuri teh wa yustahabbun nikah bikron, disunahkeun nikah teh ka hiji mun awewe neangan anu parawan, sabab parawan mah irit nacan nyaho naon namun geus nikah ka janda geus nyaho naon bakal orot salaki namun jandana teu boga imam. Anu kadua jeung Imam Al-Baizuri zamilatan, nikahilah yang cantik, tapi cantik ge sementara sabab makhluk Allah ngalaman pana ruksak. Ada jeung ngaujang kapungkur mah momotoran Bandung Jogja teh bisa wah pepe ayeuna mah geus gaduh putra pan awak teh beuki karaos si mangko sepuh mah paku. Ya Allah paku teh geuning siga LGBT euy. Lelaki gagah berkumis tampan. Alhamdulillah ya Allah LGBT tah polisi
aku pemulihan alhamdulillah berkumis, lelaki gagah berkumis tampan. Mudah-mudahan tampan batinnya juga, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah yang ketiga, diniatan, nikahilah istri yang punya agama, yang lizamaliha linasabiha limaliha bakal eleh kudu boga agama. Saur kabar Nabi fadbar bidatidin taribat yada, lamun boga agama insya Allah bakal nantremkeun kamu janten suami sareng istri. Jadi agama nomor hiji anu bisa dikendalikan di rumah tangga, menggayung rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Neng, ayo gaduh turunan. Doa ka Gusti Maha Suci, ku hati anu suci, wudu heula dan sebagainya. Jamilatan, diniatan, milih istri teh anu wadudan. Milih istri teh anu amis budi, ulah anu cetek. Nu cetek teh naon? Nu jutek. Sabab mun awewe jutek engke rumah tanggana awet rajet. Sabab teu saeutikna rumah tangga nu pangheulana paeh teh lalaki, sabab lah awewena nu kos kitu. Jadi lamun si ibu-ibu geus bosen jeung lalakina kudu loba disentak lalakina. Bo, hayang geuat lalakina modal. Ulah bu naudzubillah min dalik. Neng, sebab kewajiban si neng mangan dua, kewajiban istri mangan dua bu. Hoyong terang tak? Kewajiban istri mah ngan cukup ngawedak jeung ngadangkat. Mang, nu kudu gumeulis teh istri. Istri pamulihan aya jeung salakina ngageulis tante. Ibu-ibu ari ngageulis arek ka mana? Rek kondangan ari jeung salakina. Sagala ditempelkeun pupur, pupur cek salakina tuh aya kapur bodas. Ya Allah. Neng teh istri yang solehah mah harus pangheula-heulana harum-haruman dicawiskeun kangge suami gitu. Kade ulah salah kaprah anu pangheulana ngambil sesengitan teh tukang ojek di dieu mah. Nauzubillah min alik-alik keur salakina geus bau talason. Atuh rek kumaha beugina eta lalaki.